nyaritakeun pernah terjadi di zaman Kangjeng Nabi sabun yusama Alqamah. Aya seseorang pemuda pemuda tersebut arana Alqamah. Kana kasirul izdihadi fi taatillahi fis salati was saumi was sadaqati. Eta Alqamah tersebut lain jelema sembarangan. Salat rajin, ulayan. Puasa rajin, sedekah ge rajin. Tetapi pamarodo wastada maroduhu. Pada suatu hari, pemuda tersebut anu arana Alqamah rajin puasa rajin salat rajin sedekah eta gering. Parsalat imro'atu ila Rasulillah. Datang pamajikana neangkeun Kangjeng Nabi ngomongna kieu inna jauji Alqamah pinaj'i ya Rasulullah. Kumaha ieu pasalaki kami cenah kuari keur sakarat nek bae. Fa'aradu an walimaka ya Rasulullah, kami kadi gemuh nama nek memberi kabar bahwa salaki kami tersebut kuari keur sakarat nek bae. Bihalih Parsalaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umaran wa sahiban wa Bilalan. Cek Kangjeng Nabi ka sahabat Umar, sahib Bilal. Imdau ilaihi walakinu sahadata. Tuturkeun ta pamajikan eta. Ilu kaditu lempang ka imah Alqamah. Si Alqamah eta keur sakarat. Ajaranku dari yang ucapkeun dua kalimat syahadat muna ditalkin la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Pamadu ilaihi wa dakhulu alaihi diteangkeun ka imahna eta ku sahabat Umar ku sahib ku Bilal. Pawajaduhu pinaji pas di dulu emang ternyata bener pas dalam kayan sakarat. Paja'alu yulakinuhu la ilaha illallah. Dilatih munama eta ku sahabat Umar ku Bilal ku sahib Alqamah tuturkeun kami ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walisanuhu la yantiqu biha. Tetapi sungutna eta ngonci teu bisa ngucapkeun dua kalimat syahadat. Parsalu ila Rasulillah. Terus eta sahabat Bilal sahabat Umar eta memberi kabar di Kangjeng Nabi yukhbirunahu annahu la yantiqu lisanuhu bi syahadati. Merek kabar ka Kangjeng Nabi naon cenah. Ieu Alqamah nu diteangkeun ku kami teu bisa ngucapkeun dua kalimat syahadat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal min abawihi ahadun hayun. Cek Kangjeng Nabi, ieu Alqamah tersebut masih aya keneh henteu kedua orang tuana nu hirup. Gila tuh buai nu ngomong, ya Rasulullah, ummun kabirus sin aya cenah indungna eta geus kolot ya Rasulullah. Parsala ilaihi Rasulullah wa qala li Rasul. Kangjeng Nabi eta mengirim utusan, ngirim salah seorang sitah neangkeun indungna. Kumaha cik Kangjeng Nabi kullaha in qadarti alal masyiri ila Rasulillah wa ila faqarri fil manjili hatta ya'tiyaka. Bejakeun ka ditu. Lamun manehna daek neangkeun ka dieu kaing cenah atuh ka dieu. Lamun maneh teu daek neangkeun kaing cik Kangjeng Nabi aing nu ka ditu bejakeun. Qala paja ilaihi Rasulullah fa akhbaraha bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang we burung gancang carita. Eta nu diutus ku Kangjeng Nabi ngomong kieu, ambu cenah naon? Ambu titah ka Kangjeng Nabi ka ditu mun daek. Lamun teu daek Kangjeng Nabi nu datang ka dieu. Faqalat nafsi li nafsi fidaun ana haku bi ityanihi. Atuh aing cenah dak ngaranna ge aing umatna aing leuwih berhak datang ka Kangjeng Nabi. Patawakaat suwaqomat ala aso. Ternyata eta nini tersebut lempang nage cugar ceger kana ieu itu bari jeung make itu. Wa atat Rasulullah pasalamat paroda alaihi salam. Kancang carita eta nini tersebut datang ka Kangjeng Nabi bari jeung
Assalamualaikum. Dijawab ku Kangjeng Nabi, waalaikumsalam. Wa qala lah ya umma Alqamah as-siddiqini wa in kadabati ja'a al-wahyu minallahi ta'ala. Percaya henteu kumaneh ya ka kami. Lamun kumaneh teu percaya, kuari nek diturunkeun wahyu langsung ku Allah. Percaya henteu mun kami ieu sebagai rasul. Lamun teu percaya, wahyu nek turun kuari untuk ngabuktikeun bahwa kami ieu rasul. Kaifa kana haulu waladika Alqamah. Emang cenah ieu anak dia eta keur semasa hirupna kumaha kitu. Qalat ya Rasulullah katsirus salat, kasirus siyam, kasirus sedekah. Atuh anak kami ieu salat rajin, puasa rajin, sedekah rajin. Pamahaluki qalat, terus kaayaan dia kunaon ieu? Jari anak dia rajin salat, rajin sedekah, rajin puasa mah. Qalat ya Rasulullah anna alaihi sahitatun, jenengan kami ieu hewa ieu ka anak kami. Qala li mah kunaon dia cenah ieu hewa ka anak sorangan. Ya Rasulullah kana yu'thiru alayya jaujatahu, karena ieu anak kami ieu lebih mengutamakan ka pamajikanna. Wa yusini ka kami mah teu ngadenge, lebih ngadenge ka pamajikanna. Ka kami mah teu kawatir ya, anak kami lebih khawatir ka pamajikana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna suhta ummi Alqamah hazaba lisana Alqamah anisyadati. Ternyata rasa hewa indungna pemuda tersebut nu ngaranna Alqamah eta menjadi penghalang bagi sungutna untuk mengucapkan dua kalimat. Sumakola ya Bilal intolik wajmali khatoban kasiron. Terus ya Kangjeng Nabi ngomong ke sahabat Bilal, ya Bilal intolik wajmali khatoban kasiron. Lempang dia kaditu mawa kadisuluh anu loba. Qolat ya Rasulullah matasna. Taget ta indung Alqamah. Nek nyinaon Kangjeng Nabi ieu si Bilal kalah titah nyer suluh. Qala ukhrikuhu binar baina yadaiki. Nek dibeulem ku ieu lalaki tersebut di hareupeun dia. Ieu anak dia ku dia dibeulem di hareupeun dia. Qalat ya Rasulullah waladi la yahtamilu qalbi an tukhrikahu binar baina yadaya. Anak aing moal mampu Kangjeng Nabi ieu hate kami menyaksikan bahwa anak kami ieu dibeulem di hareupeun kami. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi ya umma Alqamah adabullahi asadu wa abqa. Ya Alqamah, eta siksaan Allah eta lebih nyeri dibandingkeun dibeulem di dunia. Bari jeung lebih kebal, lebih abadi siksaan Allah. Fa in saraki ayyaghfirullahu lahu pardi anhu. Lamun anjen cenah hayang anak anjen dihampura ka Allah atuh hampura anak anjen ku ari. Pawala di nafsi biadihi la yang tapiu Alqamatu bisolatihi wala bisyamihi wala bisadaqihi wala bisadaqatihi madamati alaihi sahitatun. Demi Allah ci Kangjeng Nabi eta salat anu dikerjakeun ku Alqamah semasa hirup, puasa dikerjakeun ku Alqamah semasa hirup, sedekah anu jutaan miliaran anu dibikeun ku Alqamah semasa hirup, madumati alaihi sakhitotin mual bisa mere manfaat bagi Alqamah selagi indungna hewa. Qalat ya Rasulullah inni asyhadullah ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimina anni qad raditu an waladi Alqamah. Ya Rasulullah saksikan ya Allah cenah. Para malaikat saksikan, jelema nu aya di dieu saksikan cenah bahwa kami ieu geus ngahampura ka anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intalik ya Bilal ilaihi wangdur hal yastati'u ayyakula la ilaha illallah amla. Ya Bilal lempang deui ka ditu ka Imam Alqamah. Eta si Alqamah eta mampu teu ngucapkeun dua kalimat syahadat. Fala ala umma Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha hayaan mini.
boa-boa ieu indungna Alqamah eta ngomong kitu eta ku sebab isin ka aing cenah. Lain ngahampura eta lain datang tina lubuk hati. Pantolako pasami Alqamah min dahilidar pas datang eta Bilal eta ngadenge ti jero imah ucapan kieu la ilaha illallah Muhammadur pada qala Bilal wa qala yaulai inna suhta umi Alqamah ajaba lisanahu anisyadati jelema nu hadir cenah hang nyaho madaria eta rasa hewa indung eta bisa ngahalangan kana sungut Alqamah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun Alqamah semasa hidup sholat rajin, puasa rajin, sedekah. Wa inna ridoha atla qolisanahu. Ternyata hal anu bisa ngadorong sungut bisa ngucapkeun 2 kalimat syahadat eta adalah ridho indung. Sumamata Alqamah min yaumihi pahadarahu Rasulullah wa pamaro bigosli wa kafnihi summa sholalihi wa darodabnahu. Terus pada hari tersebut eta Alqamah eta meninggal dunia, Kangjeng Nabi eta ngahadiran barijeng diperintah ku Kangjeng Nabi pandian ya Alqamah. Kapanan? Salatan, bahkan ya Kangjeng Nabi menghadiri kuburana summa qoma ala sapiri qabrihi wa qala. Terus eta Kangjeng Nabi nangtung di gigireun kuburan ngomong kieu, ya masarul muhajirin wal ansor, he rombongan jelema nu hijrah, he rombongan jelema ansor. Man padola jauh jatau ala ummihi palaihi laknatullahi wal malaikati wa nasi ajmain. Saha jelema anu leuwih mengutamakan pamajikana dibandingkeun jeung indungna. Palaihi laknatullahi wal malaikati wa nasi ajmain, maka jelema tersebut anu leuwih mengutamakan pamajikana dibandingkeun jeung urusan indungna, maka laknat Allah malaikat ngalaknat jelema kabeh ngalaknat bagaimana. Bahkan layak balullahu minhu sorpan wala adlan moal diterima kalau ibadah wajib jeung ibadah sunana. Illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla wa yusina ilayya. Kecuali jelema tersebut tobat ka Allah bari jeung berbakti ka kedua orang tuana, terutama kain wayat lu baridoha bari jeung menta ikhlas ridona. Ya Bu ma hampura ya kami semasker itu eta lebih mengutamakan pamajikan paridollahi piridoha. Karena ridho Allah eta tergantung ridho indungna. Wa sukhtullahi fi sukhtiha, karena rasa bencina Allah eta tergantung indung.